Bili tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan gitu. Laras. Orang sangakeun wae nya ka sadayana anu bade mulung saweran mangga. Laras ngau ka ibu hajat panginten manawi ibu hajat diantos. Ibu hajat. Ibu hajat. Ibu hajat itu ibu besan. Ibu besan. Ibu besan. Ibu besan. Oh ibu hajatna diantos. Ibu hajat diantos. Bapak hajat tos di dieu. Atos aya. Bapak hajat regreg aya bapak hajat. Tah eta leres. Cuma pangintennya pangais bungsu, pangintennya bungsuna sok aya kanyut kunang, panginten mau perkenti kanyut pangintennya. Supados tengahnya kolom teng kana waktu seorang sangakeun wae ada. Leres mohon ya. Kuring sapara kaca. Pasihan sakepul ewang. Tetehna sareng anak. Tah, teh. Engke diawurkeun ka pangkarnya. Sip. Siap. Ibu Rias kade Ibu Rias. Damang Bu Rias. Ayo orang nyawer Bu Riasnya. Ibu mangga ya. Orang kawitan we nya bismillahirrahmanirrahim. Urang rajahan heula pangintennya mohon. Sabarnya sabar. Humpung jalan rahayu mat jalan ngarapi humpung jalan rahayu mat jalan ngarapi awalnya tepung jeung rasa masket asil lahir batin dipatriku akad nikah ting trim asih lahir batin. Ayeuna antosan 2 jam deui antosan lami keneh dah. Mungguh tutulus lumaku enteungna. Diri pribadi lamun pinanggi coba gelis mangsana deket anggang wiwilangan tara muruhkeun ka nafsu kasih poma masingnya anak dede dengan iman Islam jauhan sifat kabur nungancik ngan walas asih eta bebentengna rapi tumut ka papaga sepuh tawisna hidupmu pusti kunci gedong kebahagiaan aya disebut utami monggo mah anggur doa nusangkan dindi lagi Tacan, namanya di Bapak Juru Kuah, ayeuna ti Ibu Juru Kawih, Tacan. Kersang antosan sajam setengah deui. Antosan. Tong ka diawurkeun nya Tacan. Sataacan panganten heula nu ngawurkeun nya. Montah. Ame ibu sareng ramana. Leres. Sedapnya. Ada jejak hidup Joshua
meme lengkah jauh meme akad nikah jejerana mawadah warahmah jadi silih asa silih asih ginulur nyanding sakinah anaki ayana yana wetu nyebat asma Rahman Rahim anu dipamri ngembacan rumah tangga titih rintih ripit rapi mangga bapak anu bade pakaulan ka payun bapak assalamualaikum sakedik ewang pangitannya wabarakatuh waalaikumsalam kadede hanya kasih bungkus cenah mudah-mudahannya rumah tangga cing sakinah mawadah warahmahnya cing dihujanan ku rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Siap Kasep? Siap. Selamat Asep ayeuna atos laksana satuku nutur pitutur rasul nurutlah cepara wali nyambuang ka balarea ditinggal dinini ayeuna Bapak pepeling koma ulah dibaikeun kancaroge masing tinggi nulis kumaula karena kaula nek bala bisina kalanga menang bakal buru bawa suka-suka di ayeuna atos laksana bisiraka temenang bakal buru bawa suka-suka di ayeuna atos laksana buru bawa suka di ayeuna atos laksana bersih Bapak mau nambah sabana poe ulah lali ningka Gusti sok we lah aburkeun Kak Bapak tolong Kak ya sekedap Bismillahirrahmanirrahim ngadeg tempe sareng anak ngadeg
tatih dah. Ya satu acana diawurkeun sadayana pangintennya. Ya panganten bade ngawurkeun heula sawerana ka pengkernya. Sok saha anu mulung sawerana di pengker. Siap tim palung siap. Siap. Hiji urang bismillahan heula nya pamali tadi bismillahan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua setengah tilu lah wura-wura biasa diawur-awur awur-awur atosna diawur-awur awur-awur biasa diawur-awur awur-awur biasa diawur-awur awur-awur biasa diawur-awur awur-awur hartosna 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 diawur awur-awur hartosna diawur-awur awur-awur hartosna diawur-awur awur-awur biasa diawur-awur awur-awur hartosna diawur-awur awur-awur biasa diawur-awur awur-awur hartosna 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 diawur-awur engkak-engkakan mari pilucu pisan barudak urang ngariuni buruan engkak-engkakan mari pilucu pisan barudak urang ngariuni buruan terjang wasai para batagang tepat kena kulit mau aya kene sok awurkeun asik engklak-engklakan mari pilucu pisan ayo barudak urang ngariung di buruan engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngariung di buruan engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngariung di buruan sok sepkeun aya kene sok awurkeun asik masih aya kene cenah ibu sok Atau dipurudukan atau sep apa aja hatur nuhun katampi iya alhamdulillah Bapak hatur nuhun hapunten sata acan